teh parantos dugi ka nalika Nyi Maria nuju ngintip-ngintip kaluarna Banara bari diculiknya. Namun anjeunna teu terangeun yen aya salah sawios nu diterbos hideung anu keur ngintip Nyi Maria, jadi keur kaayaan silih intip kitu mah urang lajengkeun deui katang-katang hiburan bae. Sakali deui dongeng saukur fantasi atanapi rekaan. Disae-sae sangkan hade di alus-alus sangkan payus. Mangga para wargi sadaya atuh bilih nu kasabit nami kasebat tempat apun teu sanes dihaja. Kitu saruki leksa teh. Mangga para wargi sadaya di studio Mang Jaya saperkan cenah aturkeun wilujeng ngadangkeun. Para wargi sadaya cag urang tuna heula carita nu siri inti. Ayeuna urang caturkeun heula Banara jeung Malati Bodas nu keur aya di jero imah sanggeus di luar kadenge sora hayam raong kongkorong. Banara geus udang kitu deui Malati Bodas malah sami jeung pamajikanana geus kacarai. Dina kaayaan kitu pok Banara nyarita ka Malati Bodas. Malati, ari Mang Samdi ka manana? Nanging ngalakang hudang tasuk nyampak eueuh. Cek Banara bari melong ka Malati Bodas. Teu aya Mang Samdi makang anjeunna parantos angkat ka sawah. Saurna teh aya kenehan ca kamari sakedik deui. Nah bade aya pikir saeunaon atuh Kang? Aya kapalai saurkeun atuh ka abdi. Jawab Malati Bodas bari malik neuteub ka Banara. Sedengkeun Banara can waka ngajawab manehna kalah ngahuleng sigan bingung. Tapi lila-lila mah pok nyarita deui. Teu aya Kang teu aya kahoyong. Nanya-nanyakeun we kitu sote pedai sukene Mang Samdi geus teu aya. Akang tebet ngarasakeun eueuh pipikiran rada kusut hate pating seredet. Siga aya kila-kila goreng. Naon Kang Banara? Kade sing atos-atos Kang utamina mah lamang nu kamari teh ulah dugikeun ka Ica atanapi karampas ku batur. Margi eta teh hiji barang nu kalintang ageung hargana. Cek Malati Bodas bangun hariwang pisan. Keur mah ti kamari oge geus loba kasieun kari-kari Banara nyebutkeun teu ngeunaha teh. Malati Bodas kacida ngarasa hariwangna. Tapi Banara mah katempona tetep tenang, wasi kuning pamere ti sitang korak hideung ngan ukur diusap sakedeung terus disesepkeun deui kana jeroeun bajuna. Geus kitu pok Banara nyarita deui. Mulai terangin Malati ieu barang kacida mahana. Sarta gede gunana pikeun akang, tapi oge gede bahayana. Tah kulantaran kitu akang moal gagabah hina nyimpen. Malah Mang Samdi jeung bojona ge teh nyarahung. Jeung moal dibere nyaho engko sing percaya ka akang. Perkara ieu barang mah tantu bakal aman. Ceuk Banara jiga nu yakin pisan. Padahal ari hatena mah memang ngarasa salempang. Nya nu atuh Kang. Mugi-mugi we eta barang teh ulah dugi ka kanyahoan ku batur. Rupi salajengna kumaha Kang bilih palai ngaleueut mangga atuh. Da cipanan samparantos sayagi malih mah bilih palai cai kopi kantuninyu. Cek Malati Bodas nawaran inuman ka Banara. Babogohan hiji awewe tur kasebut hiji pangawal kadunungan teh kudu satia tur satuhu. Pangdamelkeun cai kopi we Malati. Nanging ulah mistenya upami parantos sayagi simpen dina meja payung. Akang bari kacayeuna. Cek Banara bari jung nangtung tapi dihalangan ku Malati Bodas. Keke Kang, ulah nyalira ka jamana atuh antosan sakedap heula abdi. Cek urang sareng ka jaman bilih aya naon-naon. Cek Malati Bodas bangun reuwas katara paroman rada pias. Sawios teu kenal Malati da mengalila akang mensaukurek micin hungkul. Sope pangdamelkeun cikopi supaya akang balik cikopi ge sadia. Cek Banara bari terus turun ka bawah. Malati Bodas bati olohok bengong hatena rada tagiur kalayan teu carita deui koloyong Malati Bodas ka dapur. Terus minum ki kopi gagancangan maksudna mangarah terengse lamun geus rengse rek nyusui Banara. Sedengkeun Banara harita geus kaluar ti imah tapi bareng jeung mukana panto imah. Nyi Maria nu teh tadi ngintip meninga gubig bakat kudunga ok ngomong jeroning hatena. Makadalah akhirna mah bijil si Banara teh tangtu manehna kacai aku jeung perhitungan aing kabeneran ngan sorangan. Hati-hati sia Banara moal dibere kasempatan ceuk aing meureun. Ceuk gerentos hate Nyi Maria bari taki-taki. Panu neuteub seukeut ka Banara anu harita teh
sanggeus deukeut pisan curelat ke bahan Banara aya nu ngabekem. Banara meni ngarenjag tapi teu bisa naon-naon kajabati nurut kana kahayang Nyi Maria. Krobak awak Banara dipayang berengbeng di bawah lumpat Satakartanaga. Nyi Maria bener-bener ngerasa nafsu manehna hayang buru-buru jauh ti lemur Cilayung sarta hayang buru-buru nyiksa ka Banara. Cileng Nyi Maria luluncatan tarik naker. Untung si Tergos Hideung ti Raden Muan nyahoeun barang nempoai lumpat bari mayang jalma. Cileng blesat si Tergos Hideung ge lumpat Satakartanaga. Mudah Nyi Maria nu mawa Banara jeung di si Tergos Hideung lain jalma bodoh. Bari lumpat teh ngalugas bedog terus nyabetan tangkal-tangkalan laluti nepi ka pating kelencang parotong kasabat ku bedog. Maksudna pikeun tanah di mana balik deui ngarah teu nyasab. Bari mudag pok si Tergos Hideung ngomong jeroning hatena. Wah, tetel sangkana aing teh nyalahan. Kita sebelah rek nyulik jalma. Untung kaburu beurang jeung bisa awas kana rupana. Keun cenah dituturkeun ku aing. Nata mana ini tetenya. Cek si Tergos Hideung bari terus nguber Nyi Maria. Tapi sanajan bisa ngudag oge manehna teu ngahalangan jalan ka Nyi Maria. Nuturkeun bae ti tukang bari susulungkutan ngarah teu katempoeun ku Nyi Maria. Sanggeus jauh ti lemur Cilayung Nyi Maria lumpat di kanoran. Kitu deui si Tergos Hideung tapi si Tergos Hideung mah leuwih waspada. Manehna nguliwed ka tukang tatangkalan nu kanelot. Tapi bisa awas pisan ka Nyi Maria, nu akhirna sakabeh gerak-gerik Nyi Maria bisa kanyahoan ku si Tergos Hideung. Reg Nyi Maria eureun heula. Terus Banara dituna dina luhur jukut nu kanel. Renghap Banara narik napas panjang. Bangun capek beungeut menipias kaget paselang jeung leuwas. Sakenapan mah Banara ngacan sadar kana naon-naon kajadian panon molohok bae kana beungeut Nyi Maria. Teu lila cakakak Nyi Maria seuli semua. Banara teu burung beunang sia ku aingnya. Nya aing pisan wakal maragatkeun nyawa sia deuleu. Lantaran gara-gara sia bapak aing jadi manahan pati. Rasakeun sabanara. Ku aing moal disetorkeun kana kalingking. Tapi rek dipodaran ku sorangan, kira ku teu budak bari leupeujit sia deuleu. Cek Nyi Maria bari gek diuk heula gigireun Banara. Manehna renghap ranyu. Bakat ku capek tapi hatena ngarasa bunga amarwata suta bunga ka giri-giri. Dalam dibandingkeun ka bunga hate Nyi Maria jeung ngajegirna gunung Ciremay anu sakitu luhurna, masih keneh bunga hate Maria alatan ku meunang Banara. Naon sababna bunga? Lantaran pamaksudanana hasil. Manehna teu sadar yen sakabeh caritaan aya nu ngadengekeun, malah si Tergos Hideung ge meni ngaranyu pok ngomong jeroning hatena. Beuh cinaka. Eta manusia teh telah rek margasa pamuda nu ngaran Banara. Kumaha carana ya? Nya ditarajang bae ku aing kitu. Atuh daguan heula. Cik si Tergos Hideung bari molohok ka Banara. Beuki lila beuki sidik antukna si Tergos Hideung jadi nekat pok ngomong deui dina hatena. Wah, memang lain antep poin pamuda nu disebut Banara katempona lemah pisan. Sigana keur gering atau memang ketenung ke si mujang jahat. Aing moal bisa ngantep lila diwaras sia ku aing. Cek si Tergos Hideung bari corelat cileng prosak dan daunan kadupak meni rami. Puguh tumrap ka Nyi Maria reuwas nu taya papadana. Korejat Nyi Maria hudang tapi teu kanyahoan si Tergos Hideung geus ngabedegah hareupeunana bari mulak cangkeng. Ya, harita keneh para mitra. Hate Nyi Maria meni panas asa direrab. Pudinding nafsuna bijil. Panon bulotot untuk kekerot haok menyerekan kasih Tergos Hideung. Bangsat sia. Nanaonan sia melu ku campurkan urusan aing. Alik kada nyingkah si jauh. Lamun teu nyingkah diparok sia hulu sia ku aing deuleu. Cek Nyi Maria galak naker panon meni buburilakan tapi si Tergos Hideung kalah kanyeng seurikeun. Meni galak kitu eta nyarita. Nah, bet ngahampas teuing ka kula teh atuh. Saha sabenerna nu pantos disebut bangsa teh? Nya kula atawa anjeun? Nu puguh mah sia bangsatna ge. Cek si Tergos Hideung bari maju salengkah. Rengkog Nyi Maria mundur, serepet nyebut bedog. Maksud rek narajang ka si Tergos Hideung. Tapi kalah terus ngahulem jigan bingung. Renghap.
Nyi Maria renghap ranjung jika capek banget kata rasa genek biar besi atah mulim sanggis radalila pok Nyi Maria nyarita deui. Bangsa samemeh bulu sia beja jadi dua bejakeun heula ngaran sia ka aing. Ngaran teu penasaran lamun sia modar geuleuh. Bejakeun ngaran sia di mana lembur batu Banjar Kalang Pamidangan. Bejakeun saha ngaran sia? Cik Nyi Maria bari ngajingjing bedog cakatak si Tragos Sideung teh seuri meuli lalengakan. Wantong jumago sia. Wantong jumago teuing atuh euy. Cik sing bisa ngukur kana tangtungan. Sing bisa ngukur kana kujur sing boga hitungan nu pantes ieu. Na teu salah caritaan maneh teh ngahampas ka kula ka bina-bina teuing sia. Perkara ngaran mah yeuh teu jadi masalah pikeun kaula. Lamun anjeun sanggup mateni awak kula bae kudu laksanakeun. Suangaran mah teu kudu urusan lah. Cek si Tragos Sideung bari ngajegal kalayan tenang. Sorot panon seukeut nembus kana dada Nyi Maria. Kana jantung Nyi Maria jiga aya hiji kekuatan batin anu tohaga. Akhirna pok Nyi Maria ngomong jeung hatena. Cilaka, aing moal kuat ngaladenan manehanana. Sorot matana seukeut sanggup ngagetarkeun jiwa aing. Buru-buru atuh kabur, si Banara tetep kudu dipasrahkeun ka Nini Kalingking. Bener aing leuwih hade kabur bari mawa si Banara. Ceuk Nyi Maria bari belong kana beungeut si Tragos Sideung kalayan hati-hati pisan. Nyi Maria ngasupkeun na bedogna, tapi kawaspadaan tetap dijaga. Utamana bisi si Tragos Sideung nyerang ka manehanana, dina kaayaan kitu Banara geus sadar kana dirina. Jungang tunggal launan. Red Banara ngareret ka si Tragos Sideung, pok nyarita ampir teu kaneni. Atuh nuhun paman, abdi parantos disalametkeun ku sareng. Cek Banara bari ngeteuk seukeut ka si Tragos Sideung. Cek anggapan mah Banara tegas bebas tina bahaya, padahal mah Nyi Maria leuwih pinter manehna embungeun bentrok jeung si Tragos Sideung. Lantaran teu kaukur pangabisana, ari si Tragos Sideung barang ngadenge caritaan Banara mending ranjung. Red ka Banara pok nyarita. Ujang, oma cing waspada. Ujang masih kene aya dina bahaya, mang can tubuh bisa nulungan kalayan sampurna. Cik si Tragos Sideung bari melong kena beungeut Banara. Hate ngadadak jadi ngageter jantung ratu tutunggulan. Sedengkeun Nyi Maria meuni kekerot nahan amarah, teu dilasat singkil deui kalaya dina gerakan kacida cepetna. Nyi Maria ngarontok awak Banara, cengkrep awak Banara ditewak. Bang dibawa deui kabur satarikna. Kabang si Tragos Sideung ngagebeg manehna hampir teu sadar bakat ku kaget. Barang red kanu kabur ngan tinggal goyang nadang daunan kadupak. Nyi Maria nu mawa Banara geus pikatempo. Puding si Tragos Sideung nafsu pok nyarita sorangan. Setan alas kurang ngajar sia. Teteh geus kumaha ningaheureuyan ka aing sia. Nyoga dosi kurang ngajar. Hati-hati dicacag sia ku aing. Cek si Tragos Sideung bari deregdeg lumpat satakar tanaga. Ayeuna mah geus teu susu lumputan deui, tapi terang-terangan budak bari sesumar. Tuan sia bangsat. Sanajan lumpat nepi ka tungtung langit, moal burung diudag sia ku aing. Sanajan lumpat nepi ka lak-lakan, kalak paul, moal burung diudag sia. Rasakeun pamalas si aing sia kurang ajar. Wani-wani sia nyoga do sia. Cek si Tragos Sideung bari nyabet tantang ka tangkal kain laleutik ku bedogna. Atawa kana naon bae keunana asal aya tangga pikeun balikna. Ngarah teu salah jalan. Dua jalma harita silih udag buan sarua tarikna. Nyi Maria tetela bisa ari dina perkara kabur mah. Sigana ngahaja diajar pangheulana ngarah bisa kabur di mana kadesek. Buktina si Tragos Sideung teu bisa nyusul kalayan gancangan saukur bisa ngawaskeun ti kajauhan. Nyi Maria terus-terusan diberi ku si Tragos Sideung. Ari Banara harita teu bisa walakaya, awakna leuleus teu bisa barontak. Malah dada karasa sesak bakat kuluas. Sok sanajan kitu ari jiwana mah tetep sadar. Sarta inget kana wesi kuning nu aya dina jeroning bajuna. Salila di perjalanan ngomong jeroning hatena. Harita Banara ngomong, "Beuh, cia ka aing aya bagja teu daulat. Kakara ge sapeuting di pasrahan hiji lamang geus manghian kajadian model kieu. Lamun aing teu dipaehan kumaha lamun diparagatkeun nyawa. Mangkaning teu bisa ngalawan. Mudah-mudahan aya pitulung ti Gusti Allah.
Malik ngungsikeun aing. Anjeun kumaha bae oge kekuatan manusia maya batosna. Cek gerentos hate Banara bari ngahep-hep dina genggeman Nyi Maria. Selengkeun mawana mah teu malire kana naon-naon tujuan ngan sarupa hayang buru-buru salamet tina udagan si Tergosideung. Lumatak lumpatna estu ti babaranting tunggu dirarud jatang dirumpak teh sanyana dang daunan anu karupa ing kalayang. Maruragan kitu si Tergosideung tujuan manenangan hiji hayang nyusul si Durjana hayang nulungan si Banara tapi hanjakal dina lumpatna eleh ku Nyi Maria. Akhirna srog Nyi Maria kana gawir cadas menang tawing dan untung geus apal kana kaayaan dirinya cileng Nyi Maria luncat kana hiji batu anu rada nonyol keduk dijejak 2 kali reket rai pantog guha anu dijieun tina batu teh muka plus Nyi Maria asup ka jero guha teuing grup pantong tutup deui bareng jeung datang si Tergosideung hadinya puguh menihan eueul si Tergosideung teh reg lumpatna eureun brek diuk setengah ngubutkeun maneh suku karasana leuleus lain bobodohan amakan renghap ranyug sungut calawak dibarengan kuletah ngelel taksiran bakat ku capek sakedapan mah ngalungsar bae dina taneuh sanggeus rada dina napas si Tergosideung rada leler teu ngahegak teuing jiga tadi pok si Tergosideung ngomong sorangan ramcia doa si kasebelan teh kaburu asup ka guha waduh alamat sia kata si jajaka teh sigan mah mangkat tulungan deui teuing jang Banara anjeun tebet pinangih jeung lara wayahna sing sabar ujang emang teu bisa nulungan cek si Tergosideung bari ngusap beungeutna sanggeus rada dilajung nangtung lalaunan terus ngarampaan gawir cadas jadi tuna mah neangan tulak rahasia hayang muka pantong guha tapi kulantaran canyahoeun atungan ukur ukai kalayang koloyong teu bubuh rumpu rampah jiga nolong bari jeung teu mawa hasil kasebelan ingin tulak na pantong teh waduh aya kasusu teu nyaho tulakna mungkin ka aya mah sarua we jeung teu kaudang kumaha mun jeung Banara dipaehan beuh cilaka gede mungkin mah aing teh nu dosa lantaran teu bisa nyegah kana nyieun kajahatan sabab yakin si Mujang tadi teh teu boga niat hade pabuktianana dina kecapanan anu kasar tu garihal jeung di ayah manehna nyebut-nyebut ngaran ini kalingking jadi mun kitu mah nu tadi teh muridna ini kalingking ini geus tantu di dieu pisan tempatna ini kalingking kalau dia misalnya kana lebah-lebahna guha si kalingking dan tinggal mikiran tulak pantona we ayeuna mah aing rek nyieun tanah sangkan teu poho gimana aing ka dieu isuk jaganing pageto pikeun kadua kalina aing bisa nyaho ieu tempat si Tergosideung bari sret ngurihkeun pedog kana cadas maksudna nyeun gambar pikeun tanah yen dininya teh tempatna nini kalingking sanggeus beres sup bedogna diasupkeun kana warangkana brembeng si Tergosideung lumpat ninggalkeun eta patempatan maksudna rek ngajugjug lembur Cilayung pikeun nyere laporan nyata ka kulawarga nu kaleungitan Banara teh dina lampahna si Tergosideung lain urang malikan heula ka tukang malati bodas ditinggalkeun ku Banara sanggeus rengse ninyuh cikopi malati bodas nuturkeun ka Banara tapi manehna meni ngajenghok lantaran dicai teu aya terus malika imah tetep teu aya akhirna malati bodas ngejentul di tepak sorangan pok ngomong lalauna aduh cilaka ieu Kang Banara leungit dicai eueuh di imah eueuh nah kamana tuh Kang Banara teh nya palang siang aya nu ngiwat mangkani awakna keur teu sehat saja barang ti kitu mawa barang pusaka nu gede hargana aya bae pikiran teh mana temen ngamokna Paman Saron utangtuna bakal minta pertanggungjawaban jawab ti aing tapi moal cukup ku dipikiran ayeuna keneh ku aing kudu diteangan cik paribasana teh moal lumpat ka dasar bumi atau moal ngapak mega ka Jomantara ngiwat Kang Banara teh tantuna ge sajagat jeung aing moal salah ditangtu dipaling ku si kalingking ku aing kudu disusul buru-buru ceuk malati bodas boga pikiran kapal badinya
Loba catur balik kalacat unggah ka imah terus gesat-gesut dangdan sanggeus tarapi kutrut nulis surat dina kertas sacewir tuluy ditunda salureun meja maksudna mah pamitan ka Mang Sampi nu harita kabeneran keur eueuh nyaeta keur ka Sarawak. Sareng sena nulis surat jerut Malati Bodas turun kaburuan lupan to ditutupkeun leos Nyi Malati init ninggalkeun imah Samdi anu dijug-jug teu puguh dapon liar bae ti imah da puguh anu mawa kabur banara teh can kanyahoan. Kebat lumampahna Malati Bodas lempang gancang da puguh nyusul bapamani. Paroman bangun gemes ambak nyadak tanaga midak mau digugu mah hayang ngamuk tapi teu puguh amukeunana akhirna ngagedig lempang ngajug-jug ka sisi leuweung. Sateuneung ngawakna geus madi kesang keur mah eukeur panon poe beuki luhur manceran panas meuni moreret sanggeus tepi ka sisi leuweung reg Malati Bodas ngaraneg heula terus luak riuk nempoan kaayaan di dinya susuganan aya tanah-tananan nu aya gunana barang breh tetela nempoh tangkal leutik loba urut nigasan pok Malati Bodas ngomong sorangan. Ae naon hartina ieu nya di sisi jalan loba kai tapak nigasan tangtu ge teh pagawean Kang Banara supaya aing teu poekeun teuing. Gusti mudah-mudahan ieu tanah teh bener tangtu bakal disusul nepi ka mana we ceuk Malati Bodas. Bari terus lempang mapai-mapai jalan anu di sisina loba tangka-tangka leutik urut ngadekan. Hate Malati Bodas teu poekeun teuing manehna boga hiji kayakinan yen eta teh pagawean Banara saeutik oge teu boga sangkaan yen pagawean jalma sejen da puguh Banara mah teu bisa naon-naon. Beuki lila Malati Bodas beuki jauh tanah-tanah tetep mayung. Beuki matu Malati Bodas beuki yakin bae malah kalayan teu sadar tina leumpang nu biasa jadi lumpat bakat tingku hayang buru-buru nepi ka nu dijug-jug. Sanggeus kira-kira setengahna jorelat ti kajauhan aya nu jorelatan ngadeuketan ka Malati Bodas. Reg manehna eureun sedengkeun anu keur lumpat beuki lila beuki deukeut katempo deganana weweg jiga lalaki horeng si tergos hideung anu ngahajar rek kalemur Cilayu ngabejaan pula warga Banara. Nempok kitu Malati Bodas curiga lantaran jalma anu ngadeuketan ka manehna teh make tergos pok Malati Bodas ngomong sorangan. Cilaka siga nama eta manusia nu rek ngahaja ngahalangan pamaksudan aing sangkan aing teu kebat nyusul Kang Banara moal diantep serek dibabad ku aing sakalian ceuk Malati Bodas bari serepet nyambut bedog kuninap katojo ku cahaya panon poe terus dicekel pageuna keur bari panon molotot ka si tergos hideung beuki deukeut bae teu lilas rog si tergos hideung nepi ka pelebah Malati Bodas pok nyarita leuleuy pisan. Bade ka mana Nyai angkat ka leuweung nyalira bae cek si tergos hideung bari neuteub antep pisan tapi dijawab ku Malati Bodas bari molotot bang gemas siga nu hayang ngrekep. Teu kudu tatanya segala rupana ha aing geus nyaho kana maksud anjeun mending geura bejakeun ka kula dibawa ka mana Kang Banara teh cek Malati Bodas. Bari ngabar-ngabar bedog panon beuki galak bae puguh si tergos hideung mending ngaranyu. Perasaan jadi tepuguh lantaran geus yakin manehna dituding maling ku Malati Bodas tapi si tergos hideung ngarasa oge bungah lantaran bisa tepung jeung kula wargana Banara tapi sorot panon ngagambarkeun hiji rasa nu pinuh ku pertanyaan ngan hanya ka Malati Bodas teu bisa maca kana sorot panon si tergos hideung. Teu lila pok si tergos hideung nyarita tapi tetep leuleuy jiga ti heula. Ke sing sabarnya Mang teu can ngarti naon sababna Nyai nanyakeun Banara nasaha eta teh jeung naon sababna Nyai jiga nu nganggap musuh ka Mang. Sing hati-hati Nyai bisi mata kaduhung akhirna cek si tergos hideung mere pepeling ka si Malati Bodas hanya kal eueuh hartina lantaran Malati Bodas geus kacida nafsuna kataranina paroman anu beuki bakatut hasil malah ampir-ampiran beuneuh tina awah hingku amek pok Malati Bodas ngajawab. Montong pura-pura sia aing moal beurang dibobodo deuleu aing moal kabius ku caritan sia nu leuleuy keudeu aing geus nyaho sia pisan nu maling Kang Banara biasa nu nyarita model kitu ngan saukur nyarita bibirna wungkul hatena mah eta teh papalimpang
cek Malati Bodas tetep kasar jeung gariha. Tapi si Tergos Hideung teu kabawakeun kasar, manehna tetep neuleuy da geus ngamaklum kana kaayaan Malati Bodas. Nu tantuna ngarasa panas hate ku leungitna Banara. Sing sabar geus Nyai. Mang malen rek mungkir kana pagawean Mang sorangan. Tapi Mang mah teu rumasa ngalakukeun anu disebut ku Nyai dieu. Malah masa balikna rek aya niat hade. Jembe. Geus cukup sakitu. Anjeun tetep jelema jahat. Geus kumawani maling ka Kang Banara. Aya nu bakal ngabelaan Kang Banara ieu. Sok bejakeun dibawa ka mana Kang Banara teh? Ceuk Malati Bodas bari nepakan dadana. Ngaso heula ngaso. Bari nepakan dada teh para mitra Malati Bodas. Alika teh dina leungeun katuna geus siap rek ngaragang lantaran kuring kalebedog. Sabar guys, marina nyangka tukang maling ka Mang. Bagus cukup buktina atawa acan. Cek si Tergos Hideung bari nutup antem pisan. Itu geus cukup. Naon deui kakurangan anak? Cobi sebatan ning. Naon buktosna? Cek si Tergos Hideung tetep tenang sorot panon ngandung wibawa. Malah Malati Bodas ngadadak lemah, amarah ngagulak dina dada rada ngurangan. Tapi caritaan tetep kasar jeung sugal. Kahiji, anjeun geus ngahalangan kana pamaksudan kami. Kadua, anjeun teu wani nenongkeun beungeut, malah make jeung Tergos siga garong. Kaeta teh nanakeun jelema anjeun jahat. Sakitu tanda-tandana. Geus moal salah deui. Anjeun tangtu jalma jahat, anu geus kumawani maling Kang Banara. Kulantaran kitu geus teu kudu loba catur. Teu kudu loba carita dikamanakeun Kang Banara kumaneh? Manehna tetep nuding-nuding ka si Tergos Hideung, tapi nu ditudingna tetep tenang, pok nyarita deui. Tahar tiap hari kitu. Tapi tetep Mang moal ngaku lantaran teu rumasa geus naon. Jang Banara nya soteng ngahalangan lalampahan Neng, lain rek megatan sangkan Neng ulah maju. Tapi rek ngabejakeun ka Neng, kamana inditna nu maling Jang Banara. Lah kulantaran kitu Neng ulah salah tampa jeung ulah kasar teuing nya kata atuh. Mang teh rek boga niat hade ka Neng, malah rek nurungan kana kasusahan Neng. Mang nyaho kanu geus maling Jang Banara. Saha nu malingna? Sok buru-buru bejakeun. Lamun nya anjeun teu rumasa maling jeung anjeun nyaho, saha nu malingna? Tenang atuh. Hari nu malingna teh hiji wanoja umur moal jauh jeung Neng. Ngan itu mah kulit semu hideung jeung paroman leuwih galak ti batur Neng. Sakitu sabenerna. Si Tergos Hideung nerangkeun anu kitu sabenerna. Tapi Malati Bodas teu percayaeun pok nyarita deui. Bohong, aing mah teu percaya saca ngabuuk ge. Anjeun tangtu salah saurang ti nu geus maling Kang Banara, nu ngahajapikeun ngahalangan ka aing, sangkan teu terus mudag ka batur sia. Sok, maju sia bangsa. Urang tahu patudungalan jeung aing beuleu. Sok sanajan aing awewe moal mundur sasiku moal ngejat satu yang beas. Cek Malati Bodas bari srog masang kuda-kuda. Panon melotot kana beungeut si Tergos Hideung. Diajak tarung kalah ka ungut-ungutan bangun salse. Gila pedog Malati Bodas dihumatkeun rek ngalam. Beuteung si Tergos Hideung nyabet dikepangkeun ti katuhu ka kenci. Baju kampret si Tergos Hideung kasabat mirangsa. Beuteung si Tergos Hideung meni ngelok ka jero. Atuh meni nyeklok para mitra anu akhirna masih Tergos Hideung salamet. Manehna tetep bari nangtung kalayan tenang sigana mah teu sieun jeung teu ginir ku Malati Bodas. Saha Nyai, lamun nya mah teu percaya kana caritaan Mang, sok udah cacab mah. Da Mang moal ngalawan lantaran teu rumasa salah jeung teu rumasa geus maling Jang Banara, cek si Tergos Hideung sinu nantang. Ngelong kana beungeut Malati Bodas. Hawa seger anu nembuskeun dada Malati Bodas. Leket ai Malati Bodas ngarasa leuleus satulang sajik malah bedogna murag. Sakedapan mah Malati Bodas ngahulang miradanana. Sanesur dalila renghap Malati Bodas narik napas panjang. Akhirna pok nyarita deui. Kunaon anjeun teu ngalawan? Sok maju sia ka sebelahan. Tadi ge disebut Mang moal ngalawan nih.
Wah, sok maju. Nyai yang mayan kamang lebar punyawa jeung ada itu rumah saboga dosa ongko. Si Tergos Sideng bari tetep nangtung dina urut. Barang ngadenge jawaban si Tergos Sideng kitu malah ti bodas meninggalkeun. Akhirna pok ngomong bareng kitu. Teteh geus nekat banu satena bener manehna teh boga dosa kitu. Nah bener manehna trek nulungan ka aing. Bener bodoh aing ngereuneuh buat teuingnya manehna trek nulungan ka aing. Dosa teuing sigana rek ditanya we kalayan deui. Ceuk gerentos hate malah ti bodas. Bari melong ka si Tergos Sideng geus kitu pok malah ti bodas nyarita ka si Tergos Sideng. Hapunten we upami abdi kirang hormat. Saha salira teh nu salarosna sareng di mana tukang banara teh. Nalalos salira teh perang kan ngiwatna. Ceuk malah ti bodas bari nutup caritaana. Si Tergos Sideng meni ngarenghap narik napas panjang. Siga anu ngarasa lugina ngadenge caritaan malah ti bodas anu matak ngeunah kadengena. Pok si Tergos Sideng ngajawab bari marahna. Alhamdulillah. Nuhun upami nyai percanten ka emang. Ieu geura perkara sakitu. Beuting tadi emang manggihan hiji wanuja anu kukulintingan sorangan di jero. Sagala tincak paripolahna estuni nyurigakeun pisan. Kulan dengan kitu. Terus umang teh diintip, nu akhirna manehna balik deui ka tempatna bari mawa hiji jajaka. Malah majeng mang hampir karung, tapi manehna teu terus ngalawan. Pelaku kabur bari mawa jajaka teh. Ngan samemeh kabur emang kungsi ngadenge yen nu dipaling teh hiji jajaka anu ngaran. Serta rek disetorkeun ka nini kalingking. Itu caritaana teh ari saterusna manehna kabur ka hiji tempat. Kumang ge disusul, serogna teh ka hiji gawir cadas menang taun. Tadi dinya manehna ngaleungit asup ka hiji lawang duha. Tapi hanya kal pantonan nganunggu sia, teu bisa kapanggih ku umum. Ngan perkara ngaran mang wayahna teu kudu tataya hartina. Bukan ting amang hayang mantuan kana kasusahan. Kitu tah kanyaho mang teh. Ceuk si Tergos Sideng bari nitip ka malah ti bodas. Kalingking, cilaka atuh tetela teu salah tina sangkaan abdi. Malingna teh tangtu si kalingking malah mamang oge disangka murid si kalingking ku abdi teh. Ari kana anu bisa panjang jalan, saha ngadamana mamang? Ceuk malah ti bodas bangun pangsahan. Mang nya teh aja nyeunang tanah ngaratu nyasab di mana aya nusul. Malah mauntung geuning kuning oge kahar ti eta tanah teh. Taina bade kumaha salajengna atuh neng? Cek si Tergos Sideng bari ngeteup ka malah ti bodas. Ari kang abdi mah tangtos bade nyusul kang banara sok sanaos kedah ngojayan lautan seuneu ge cek paripaosna. Nanging kumaha mamang tiasa mantuan abdi teh? Cek malah ti bodas bari renghap ranyu. Inalah hinggu keheula ka nini kalingking. Wayah nanyeng mang teh moal bisa mantuan nyusul. Mangawe nyalira susul ka tempatna mana biaya keneh milik urang. Papa we jalanan nu seueur kana teh. Da mang ngahaja nika santang kalarali teh kanggo tanah ngarah teu nyasab. Si Tergos Sideng heudeul lantaran teu bisa bebarengan nyusul banana. Lapuguh manehna oge teu bisa boga kawajiban sorangan, teu eleh penting ku kawajiban malah ti bodas. Atur nuhun atuh mamang, nanging ari mamang bade teras ka mana sareng naon margina mamang di Tergos kitu? Cek malah ti bodas panasaran kok dijawab ku si Tergos Sideng. Hari emang deui milarian Tuhanna tu paragos mang bulan daya mulan. Buka mau, buka kumaha da teh beja-bejana acan. Tah kumargi kitu wayahna mang teh moal tiasa mantuan. Ari perkara Tergos manusia, wayahna mah ngajakeun. Kaden neng sing yakin da mang malai jelema jahat, ceuk si Tergos Sideng bari mulai kumaha. Sawios pamiki tengah-tengah, mangga teu wilujeng paturai. Mudah-mudahan ingin pageto tiasa katepan deui. Abdi nganyengkeun ti doana we sangkan pamaksadan abdi tiasa kahonten. Kitu deui pamaksadan mamang sing enggal hasil. Cek malah ti bodas bari ngajak.
si tergosideng di tampanan bari ngajawab, sami neng, mangga wilujeng angkat. Cek si tergosideng bangun dunarida. Geus kitu mah gelap malati bodas murung deui bedognan ka diragrag. Geus kitu leos ninggalkeun si tergosideng maksud rek nusul banana. Si tergosideng sakedapan mah ngahuleng bae. Manehna mikir-mikir pilampaheun panon morohok kana tonggong malati bodas teu beuki dina beuki jauh. Itu rujun daek nyarita lemes kudu pasiahu. Dasar manusia ya we pikiran nanti. Tapi aduh apa saha atuh nantinya nya ka atuh ditanyakeun ku aing dengan sabab nafsu pisan hayang ngurungajang banara ngapa majikanna atau bebenena itu tapi pikirnya lah anu teh teh aing mending rek anak aing we tapi salah lamun tutupin kanjang ti kangang mending rek tutupin si mujang we lah balak teh sugan aya gunana pikeun aing. Cek si tergosideng ngomong sorangan, geus kitu mah gidig leumpang gagancangan, nuturkeun ka malati bodas ngan kacida hati-hatina da hayang rerencepan sangkan teu kanyahoan ku malati bodas. Para mitra sadaya, beuki lila malati bodas beuki jauh lumampah, tapi ku si tergosideng tetep ditalinakeun ti kajauhan. Jalan diliwatan mapai-mapai tanan dijieun ku si tergosideng. Sanggeus lumampah kira-kira 2 jam lilana lagadar aya hiji uncal anu megatan jalan malati bodas. Reng malati bodas eureun heula. Pok ngomong sorangan bari melongkeun uncal. Kenapa aya uncal jiga anu lineuk teu? Apa biasa masuk giras lamun nempo manusia teh? Da aing geus nginding tukang hiji mah sato leuweung mah. Tapi hayem teu rada beda ti batur ye. Siang uncal kajaja deh. Tapi bila kadar uncal nama kudu dipikiran si urang baledog umpat apa cek malati bodas bari terus dongko kana batu segede perut geus kitu dibaledogkeun kana uncal para mitra pina kana bujurna aku beretak uncal lumpat tapi teu lila jeung ka urut uncal aya hiji jajaka nu datang terus mulak canteng bari molotot ka malati bodas atuh tubuh malati bodas meni ruas luar biasa ruas. Hai, kenapa tayang belakang? Itu makanannya belotot, sudah makain. Ada kaganggu gitu, udah ganana. Tapi nanti dia nggak makain segala rupa. Ada ingat tuh ngaganggu kemaninganana. Cek malati bodas nyaritan. Sedangkan panon morohok kajajakan ukur ngajega bari mulak cangkeng koreng tete kalah sugih teh. Ukurnya marah jajaka ada asli damah nyilas maya. Siang kalah sugih maju 2 lengkang. Kulak panon budurilakan matak paur. Paruman bangun gemes kemalati bodas pok kalah sugih nyarita. Kisilah kumaha nih ganggu uncal kula hayang diparieskeun da boga baheun teh saha ngaran anjeun teh teu kalah sugih bari murelem balak maker malati bodas katara rada keruh dina hatina timbul rupa-rupa pertanyaan tapi teu loba pikir pok ngajawab kalayan temen. Hapunten kuring teh lain niat rek ngaganggu kana ingon-ingon Anika. Tapi eta uncal ngahalangan jajalanan kuring. Naon sababna Anika ambak ka kula? Cek eta. Kita ka uncal kajajade atawa uncal piaraan? Eta uncal teh piaraan kula. Anjeun ulah kumaha ngaganggu. Lantaran uncal kula ge tara ngaganggu ka batur. Saha ngaran anjeun? Cek langsung teu nanya ngaran. Sedengkeun si tergosideng anu harita keur ngintip tinu bumi rada ngaranjung nempo kalah sugih teh. Manehna beuki panasaran komo barang kalah sugih nanya ngaran ka malati bodas ceuli si tergosideng mirancun ngaran kuring malak nini tapi ku paman guru dibere ngaran deui nya teh malati bodas jadi nu katelan ngaran kuring teh teh malati bodas tapi sabalikna ari ngaran anjeun saha cek malati bodas malikna nya kalah sugih si tergosideng beuki panasaran pok ngomong jero ning hatena malati bodas pantes cocok pang orang mana teman intinya bisa diskusi ngadeng ngaran malati bodas dimana cek gerentas hati si tergosideng bari napalkeun curug dina tangan keur kitu
pok Kalasugi ngajawab pertanyaan ti Malati Bodas. Si tergos siding rancung becelina. Ngaran kula mah nu katelah Kalasugi. Ari anjeun rek ka mana atuh kukurubutan di bala? Siga-siga yang diteangan. Cek Kalasugi bari nitip sikut ka Malati Bodas. Keheuna anu jadi ngabagel dina dadana ngadak-kadak leung timbul kapanasaran hayang nyaho kana tujuan Malati Bodas. Bener pisan kuring keur neangan dijajakan ngaran Banara anjeunna nyiwat di lemur Cilayu. Hah? Dedengnya teh Banara? Banara nu mana? Si Kalasugi megat kalimat. Sigan geus teu sabar pisan da puguh manehna teh keur neangan Banara. Tunggu pikeun Malati Bodas meuni ngaranjung pok nanya ka Kalasugi. Geuningan bertiga nu kaget. Nah anjeun babu ka ngaran Banara? Saha atuh anjeun teh nu sabenerna? Cek Malati Bodas bangun penasaran. Kalasugi pok nyirita deui. Malati Bodas, namun kitu mah pemaksudan urang teh sarua. Hayu ayeuna mah nyaritakeun sok barinya bari diuk ngarakenang jeung cuman ge. Ulah perlu nu katerangan ku katerangan lebih jelas. Cek Kalasugi bari jek diuk dina luhureun jujukutan. Gek Malati Bodas ngilu diuk duanana jigan geus leuwih lila. Pok Malati Bodas nyarita deui. Ari kuring mah ngarasa kaget ngarenge caritaan anjeun teh. Nah saha atuh anjeun teh nu sabenerna? Jeung aya hubungan naon deui ka Kang Banara teh? Oh, sok bandungan ku anjeun. Kula rek cacarita kalayan terus terang. Kula teh asa ti lemur datar ngahajang ngider ka unggal tempat maksud rek neangan Kang Banara nu geus lilat aya mulang-mulang. Tapi ti mimiti ini ti lemur kula cantung si papanggih jeung manehanana. Malah kula hampir ponok pangharapan. Sakapeung mah sok boga pikiran goreng palang siang Kang Banara teh geus tilar dunya. Tapi ayeuna ngadadak aya beja ti anjeun yen Kang Banara hirup kami. Dengan hanya kalayan niat. Tah kulantaran kitu sok beja ka kula. Nah anu ngaran Banara teh sarua jeung Banara lanceuk kula. Ulah mana manehna jeung naon tujuan pangna nepikeun aya niwat. Nah marabutkeun barang. Nah diculik ku musuh atawa kumaha? Cek Kalasugi bangun teh sabar. Hatena geus mimiti cus-cos ka ditu ka dieu. Teu pararuguh sok sieun Banara geus boga deui tunangan maklum lalaki tur jajaka keneh katurug-turug boga rupa anu lumayan. Sedengkeun Malati Bodas barang ngadenge caritaan Kalasugi. Ngomongahkeun manehan asa aya batur pikeun paku kumaha ganca ngajawab kalayan anu satarabasna. Nuhun atuh Kalasugi. Sigana bae Kang Banara teh nu dimaksud ku anjeun teh. Tantu sarua jeung Kang Banara nu keur diteangan ku kuring. Lantaran Kang Banara teh asalna ti lemur Cidoar, putra Bah Imu. Ari panganepikeun ka kajadian kieu aya dina raraga neangan anu mateni ka Bah Imu. Kang Banara nepi ka ngalaman aya nu nyiwat. Tah sakitu ringkasna mah. Kumaha atur jeung Banara nu diteangan ku anjeun atawa henteu? Cek Malati Bodas sigan hayang yakin pisan. Wah, teh tela atur. Syukur ari kitu mah tuh urang bisa neangan Kang Banara kalayan bebarengan, tapi kula penasaran keneh. Ari anjeun saha nu sabenerna? Nah bojona Kang Banara atawa ngan saukur wawuh hungkul atawa papacangan Kang Banara? Cek Kalasugi bari nitip sikut ka Malati Bodas. Hatena mah ngarasa curiga. Da puguh Kalasugi teh ngilas maya sasatkeun neangan nu jadi bebenena nu matak rada taliti tur ati-ati dina tepanana. Pok Malati Bodas ngajawab kalayan teu boga curiga. Ari kuring mah teu ngaku naon-naon ngan anu jelas Kang Banara geus babarengan jeung kuring nu kacidalilana. Malah mapaeh jeung hiupna teh Kang Banara kuring tanggung jawab. Malah mah ayeuna teh Kang Banara aya dina kaayaan gering lantaran jalan getihna keur paburanta. Alatan tina pangaruh tenaga batin anu teu sampurna. Malah mun kurang ngajagana Kang Banara bisa nemahan pati alatan utah getih. Kang Banara teu meunang ngaluarkeun tanaga. Kang Banara teu meunang tarung lantaran kakuatanna keur musnah. Kitu kaayaan Kang Banara dina danget-danget ieu. Kari-kari ayeuna aya nu nyiwat tuh di teungeunna cicing kuring teh. Kumaha atuh saterusna nya? Nah anjeun rek babarengan jeung kuring atawa moal? Cek Malati Bodas. Bari nitip ka Kalasugi sedengkeun ditanyana kalah ka ngahuleng sigan bingung. Malah pok ngomong sajeroning hatena. Teu sangka Kang Banara horeng kitu ari lalaki. Dan tuna oge ngaran Malati Bodas teh kabogohna. Teuing Kang Banara. Ari
barito jika reknya jeung rek Satya. Tapi eta barang can tubuh Kang Banara tetep ku aing kudu diteangan nepikeun ka kapangisi. Rek kitu rek oge geus panggih mama pangsaran. Cek dirantos hate Kalasugih alias Nyilas Maya. Hatena dadak-dadakan lumengis sasamat ka Banara. Tapi tekedal ku daerah ongkoh keur nyamara jadi hiji jajaka akhirna pok Kalasugih nyarita ka Malati Bodas. Malati pikeun kula tantu bakal neangan Kang Banara nepikeun ka kapangna. Lamun anjeun daek babarengan jeung kula tantu bakal leuwih hade di mana aya bancang pakeuh bisa silibelaan. Tapi ka mana nyusulna Kang Banara teh? Na geus tubuh aya nu maringna cek Kalasugih bari ngareret ka Malati Bodas. Namun Kalasugih hayu aing barang babarengan we nyangan Kang Banara. Ari perkara nu ngiwatna mah geus aya lalatan. Cenah mah ini kalingking jeung batur-baturna dibawa ka hiji guha anu hese di sorangna lantaran pantes teu bisa kapanggih oge. Tapi sok sanajan kitu hayu aing urang susul jeung kuring. Jawab Malati Bodas nyarita kituna teh bari jung manehna nangtung. Terus singkir deui jiga ngajak irit harita atuh jung Kalasugih ge nangtung pok nyarita deui. Nya bener. Ayo atuh urang ini tayna keneh. Keunlah perkara panto guha mah ulah dipikiran deui. Ayo urang susul heula susuganan aya jalan nu hade pikeun manggihan Kang Banara. Cek Kalasugih bari rarat-reret maksudna rek ngengan uncalna. Kabeneran si Uncal teu jauh tidinya atuh gancang digupayan. Royong Uncal nyampurkeun ka Kalasugih. Malati Bodas jeung si Tergosideung corohok bengong, malah si Tergosideung mah bari nyumput teh ngomong jroning hatena. Waduh. Hebat eta si jajaka bisa akur jeung satu leuweung. Mudah-mudahan we kapapada manusia ge bisa leuwih akur. Ulah jahat si janini kalingking. Ari ini produk teh lain kudu terus nuturkeun maranehanana. Sangkanya kana naon-naon bakal kajadian. Cek direntos hate si Tergosideung kitu teh panonna nutup ka Malati Bodas jeung Kalasugih. Wanita geus lalimpang mapai-mapai jalan anu aya tanaan. Di tukang nanang ngiclik sakadang Uncal bangun lineup. Malati Bodas geus teu malirek kana eta Uncal. Dianggap biasa we. Ari si Tergosideung gancang nuturkeun ti kajauhan, panon teu waleh nutup ngawaskeun kangduaan. Leumpang ati-ati naker. Sakabeh panca indra dipasang, bisi aya bancang pakewut, mau ngamuk gajah mata, bisi aya siku si bulu-bulu. Para mitra anu mulia, nu lumampah para wargi beuki lila beuki jauh. Malah akhirna mah anyog gagawir cadas nulung kawin reg Malati Bodas eureun di dinya. Kitu deui Kalasugih juanting polohok nempoan kaayaan di dinya. Ari sabab tanda-tanda nu dijieun ku si Tergosideung tutup nepi ka dinya. Sanggeus rada lila ret Malati Bodas kana cadas breh katempo aya tulisan curat coret. Sijan ditulis ku Congo Bedog pok Malati Bodas nyarita ka Kalasugih. Sadare Kalasugih tu tingali aya tanah dieuna dina cadas. Rupina mah hiji tanah anu dijieun ku si Tergosideung. Cek Malati Bodas bari nunjuk kana tulisan. Ari Kalasugih rada ruwaseun lantaran manehna macan ngartieun kana maksud-maksudna Malati Bodas. Utamana pisan mah kan disebut si Tergosideung. Pok Kalasugih nanya. Nah, saha si Tergosideung teh Malati? Di mana anjeunna? Ayeuna anjeun tepung jeung manehna. Ci kula bere nyaho atuh. Cek Kalasugih bari nutup ka Malati Bodas. Ditanya rada ngarenyag manehna kakara sadar harita yen Kalasugih canyahun kanu disebut si Tergosideung. Hapunten si Tergosideung teh hiji jalmi nu parantos mantuan ka kuring, malah mah nya anjeunna pisan anu nuduhkeun ka dieu. Saur anjeunna teh Kang Banara diculik ku hiji wanoja anu sapantah jeung kuring. Manehna teh nyebut-nyebut ngaranna di kalingking, malah kudu sirek tarung jeung si Tergosideung ge. Tapi kalah kakabur bari mawa Kang Banara. Barang disusul lumpat teh ka dieu nan hanjakal pantobuhan ngan Rusia. Hese kapanggihna cenah palang disieu kumaha atuh? Cek Malati Bodas bari nutup anteng pisan ka Kalasugih. Leng Kalasugih ngahulang sageudeung kulit tarang katara meni kerung. Sanggeus rada lila pok ngajawab. Paingan atuh kitu. Sigana bae di dieu teh aya deui jelema sejen salian ti urang. Nanya ka teh pamarmut. Tapi
Keun we dari niatna teu jahat, mudah-mudahan we ngabantu ka urang di mana kadesek. Ayeuna mah ayu urang usaha pikeun nyangan pantobuha, sugan we bisa kapanggih ku urang. Ceuk kala sugih bari rarat-reret, sigana mah geus hayang manggihan pantobuha. Bener, hayu atuh urang taleangan kuduaan. Jawab Malati Bodas bari terus pating polohok nempuan ka sabujureun di dinya. Dua jelema pating korelen ngan pulak panto Rusia. Ngaraya nu rada aneh sok buru-buru silih bejaan terus dicarokelan, ditarakolan, dijejekan jeung rupa-rupa pamolas saja. Tapi tetap tulak panto mah teu kapanggih lantaran pagawean ini kalingking tidak rapisna. Lamun anu canyaheun mah moal bisa manggihan kalakuan Malati Bodas jeung kalasugih ge. Salila ditalingakeun ku si Tergos Sideung, malah ampir-ampiran teu sabar si Tergos Sideung hayang nyampeurkeun ngilu neangan, tapi dipikir deui asa kurang hade. Kemai itu ngawarah we kan ngarora. Nah marahna teh gede sumanget atawa rek elehan. Lantaran biasana mah ari budak marapan tar maranihna mah sok babari bosenan. Aing geus mineng manggihan budak murah mah sok beda jeung kolot. Tapi anu nempo kana tanggungna mah jiga soson manehna teh. Keuna rek ditemuan ku aing. Ceuk si Tergos Sideung ngomong sorangan, kituna teh ari panonna mah terus-terusan ngawaskeun kanuaan. Nyesel. Para mitra anu mulia, kaayaan harita beuki beurang we. Panon poe geus luhur pisan panas meni ngoreret. Tapi sok sanajan kitu Malati Bodas jeung kalasugih teu malire kana kaayaan, duanana terus bae nariangan pantobuha. Malah tatangkalan leutik mah kapaksa dibabad ngarah rada sarang. Batu-batu dipiceunan kanu jauh atuh meni bararesih. Kaayaan di dinya teh jigana marek nyieun pakabonan. Sanggeus karasa capek Malati Bodas jeung kalasugih anu duanana pating rarenghap narik napas panjang. Pok Malati Bodas nyarita bari nyarane kana cadas. Hampir setengah poe urang teh kikieuan tapi can mawa hasil. Kudu kumaha saterusna sadare kalasugih? Cek Malati Bodas bari ngusap kesang gunu parang. Poki kalasugih ngajawab kalayan tegas. Ulah leutik hate. Urang tetep kudu neangan pantobuha. Kajeun teuing sapoe sapeuting ieu tempat ulah ditinggalkeun. Sabab sok sanajan urang teu hasil neangan pantobuha, sanginyaho engke bakal lain kaluar ti buha. Pantona bakal katempo ku urang. Tadinya urang kudu telik sidikeun palebah mana ayana panto jeung kumaha carana muka jeung nutupkeunana. Lamun boga buhana geus teuweuh, urang turutan ku urang. Mudah-mudahan bisa hasil. Jawab kalasugih estu tatagnaker sumanget teu daek pareung. Puguh Malati Bodas oge para mitra meni bungah katara paroman marahmai pok nyarita deui. Badar pisan atuh hayu kitu malah malamun perlu pisan hayu urang cicing di tempat ieu durada buni ngarah teu katempoeun kudu boga guha. Di mana maranehanana kaluar? Hayu urang nyumput ngarah leuwih aman. Ceuk Malati Bodas bari jungnangtung. Nya bener hayu urang nyumput lah. Ngarah bisa bari ngareurkeun ka capek. Jawab kalasugih bari nurutan nangtung tuluy duanana saling pating koloyong kanu bala. Sanggeus manggih tempat nutu maninah gek dariuk bari ngobrol lalaunan sedengkeun panon teu lesot-lesot ngeuteub kana gawir cadas. Sakabeh gerak-gerik jeung caritaan Malati Bodas katut kalasugih ku si Tergos Sideung kasaksian kalawan jelas. Bungaheun si Tergos Sideung pok ngomong jroning hatena. Bagus. Memang salah sangkana indeta dua nunuman teh gala dewa wani. Teleh kuatata pemikiran anak panjang kang buah ini satu pisan. Mudah-mudahan buka guha yang kalaluar ngerah kanyawan di mana ayana panto. Jeung kumaha cara nutupkeunana atawa mukana. Cek entos hate si Tergos Sideung bari ngarobah diukna ayeuna mah pipikiranna teu jubat teuing. Rada janglar nempo dua nonoman jigan bisa dipercaya. Cantuna heula carita para wargi nu keur ngarintip buha ayeuna urang caturkeun anu aya di jero buha. Sadatangna Nyi
Maria anu mawa Banara ini kalingking kacida ngerasa bunga malah mah mending ngorejat hudang harita teh pok nyarita Kanyi Maria. Bagus Maria, bagus. Anjir memang pantas jadi panakawan kami. Sok tuna si Banara teh si kurang ajar teh. Kurang siksa kurang sekalian lah tumat. Cek ini kalingking bari mureleng kana beungeut Banara. Nu harita di papayang keneh ku Nyi Maria gancang Nyi Maria ngecagkeun Banara dina tanu. Awak Banara beuki leuleus bae tanaga bener-bener geus musnah ngan pikiran jeung jiwa nu masih keneh kuat. Manganyangakeun ini kuring mah geus bisa ngalaksanakeun tugas kalayan hade. Si Banara bisa katewa ku kuring. Teu pira geuning sakali ngarontok teh usik deui. Cek Nyi Maria bangun reus. Gek diuk bari ngaregetkeun kacape napas ngahega keneh. Da puguh tadi sasak diuber-uber ku si tergosideung hate rada tagiur. Nyi Maria teh tepikan ini kalingking mah teu nemongkeun rasa nu kaluas. Heuh syukur ku kami katarima pisan deuleu ye. Wayahna ulah waka loba cicing ye. Sok talikung ta si Banara teh. Tuh rangkepkeun jeung tihang anu di pojok tuh. Kalian ku tamang inyuk anu gede. Sukuna, tuurna, cangkengna, dadana jeung leungeunna. Sina ngahiji jeung tihang. Ku kami rek ditanya sarta seterusna rek disiksa. Sing nepikeun ka setengah kojor. Cek ini kalingking bari nunjuk kana tihang. Sejana mangahaja eta tihang teh paranti nyiksa tawanan. Mani geus leucir. Jeung dengan hiji-hijina aya tihang teh ari jijireun tihang ngabubrug rupa-rupa tamang. Mangatun ini keun urang borogon ku kuring lah. Jawab Nyi Maria bari jung nangtung regenyang Banara dipayang terus dibawa ka deukeut tihang. Sangis tapi terus dituna deui pok Nyi Maria nyarita. Nangtung sia goblok. Nangtung sia. Sok sia Banara, nangtung. Si selong sia. Sok ada kentongong sia kana tihang. Waing rek diborogo deuleu, da sia mah jajakan ngajago deuleu. Waing rek diwara. Cek Nyi Maria barigap kana tamang inyuk segede inung suku. Banara teu ngagugu kalah kaburilak panon melotot ka Nyi Maria pok tatag bisa nyarita. Mantong ngahampas ya setan. Aing teu sudi nurut ka sia iblis. Cek Banara bangun ludeung manehna mah teu sieun sakitu aya dina sayang iblis teh. Paroman semu galak tapi pias ngan hanyaka. Tanaga Banara keur punah. Minangka wawakil amarahna teh ngan bolototna panon jeung caritaan anu kasar. Da cacakan lamun jag-jag mah tantu Banara bakal ngamuk nguwak ngewik moal sieuneun ku nini kalingking. Ae gagabah sia ngabacot teh. Nasia teh nyaho Banara di dieu mah geus beda jeung di tempat sejen. Sia teh sarua we jeung hayam nu kari meuncit deuleu tah cekekek kitu tah. Moal bisa ngalawan. Jeung moal bisa salamet deuleu sok nangtung sia. Mun teu nurut disiksa waing deuleu. Cek Nyi Maria bari morotot. Kituna teh bari cetok najong bobokong Banara. Sok beda siksa aing ye. Aing moal sieun ku disiksa. Moal jejerih ku pati. Da dikira aing rek taluka manusia model iblis siganyeun. Jawab Banara bari morotot hatena ngerasa panas. Nyel dada karasa sesek getih ngadadak jadi ngagolap. Puguh jalan getih anu geus pabalieu teh beuki ngaco akhirna mah ngorolo kejelok Banara utah getih. Leng sirahna karasa lieur. Bumi halama samuter awak jadi harampang karasana tatalanyung teh teu puguh rasa. Ontong diajak teh carita Maria hayo borogon karinya. Aing geus ararot teh ieu dampaleungeun hayang nyiksa. Cek Nyi kalingking bari melotot. Mangga nini Jawab Nyi Maria bari gep nyekel kelek Banara. Terus dipaksa sina nangtung. Sarta dirapetkeun jeung tihang teh tuluy diborogon ku tamang inyuk dihijikeun jeung tihang. Banara meuning ngarahuh bakat ku amak tapi teu bisa majar kumaha da puguh tanagana teu cukup pikeun barontak. Nu akhirna Banara kudu tarima kana nasib. Alus pisan deuleu. Terus mundur Maria. Aing mah bagian kami tah si Banara bakal disiksa ku kami deuleu. Cek Nyi kalingking merigap kana iteuk hoe. Nyi Maria terus mundur lalaunan panon neuteuk sikeut kana beungeut Banara. Pok Nyi Maria nyarita bangun kemes ka Banara. Banara, gara-gara sia bapak aing jadi perlaya. Ayeuna sia kudu narima kana wawales ti aing. Nini nu bakal nyiksana, sok geura papatkeun sia jampe modal. Sakedeung deui sia bakal pindah ka akhirat. Engke ku aing dijajabkeun ku congo bedog, lir ibarat mautna bapak aing, nu nemahan pati di congo pedang. Cek Nyi Maria bari kekerot nahan amarah. Dalam sieun ku nini
nini kalingking mamanena hayang nyiksa kabanar ngan teu wani dasir dicarekan ku nini kalingking. Jempe dah Maria jempe. Ye jajak ka sabelan teh. Aing boga urusan ye. Hayo mundur maneh Maria. Kami rek nyiksa si Banara. Cek nini kalingking bari ngareret ka Nyi Maria bangun keheul. Jep Nyi Maria jempe manehna mundur deui ngajauhan. Budi rada haseum da ari hatena mah keheul ka nini kalingking. Peda geus ngangap bawahan ka manehanana. Padahal Nyi Maria turunan budak siluman anu boga hak pikeun narima warisan sebutan si genep jago. Tapi nini kalingking teu mikir ka palebadinya, malah mah si genep jago teh hayang dikawasa ku manehanana. Tapi dina kaayaan kitu samemeh nini kalingking ngamimitian nyiksa ka Banara, pok Banara nyarita ka nini kalingking. Kalingking, coba aing bere heula kesempatan. Pikeun nyarita jeung anjeun. Aing hayang ngadenge pangakuan ti anjeun sorangan. Minaan bapa aing nu geus lila tilar dunya. Cik Banara bari murelem. Ka nini kalingking dadana karasa eungap da puguh di borogon paguh naker. Gebeg nini kalingking ngarenyag ret ka Banara pok ngajawab. Naon sia deuleu? Dedengan teh hayang nyarita jeung kami. Meni babari sia ngabacot teh ha? Na dikira aing teh bisa diparentah sia ku sia deuleu. Teu kudu nawar sia Banara. Yo, asaan parengeul aing deuleu yo. Jawab nini kalingking bari hiup cebet pepeuteyan Banara ditengeul ku itu koe. Tapi aneh Banara teu ngagoak, malah paroman tetep tenang anu merotot kana beungeut nini kalingking. Pontong sombong sia nini peot. Aing moal sieun ditengeul deui sok heula jawab heula pertanyaan aing. Saha nu mateni Bah Imung ha? Aing hayang ngadengeng sabenerna. Cik Banara keukeuh nanyakeun mateni Bah Imung. Sok sanajan manehna geus bisa neguh tapi keukeuh hayang ngadenge tina jenisna. Tubuh nini kalingking meni colohok lantaran tetela Banara gede bawanen. Teu sieun kupati komo ari nempos sorot panon Banara nu seukeut. Nini kalingking rada ngahmarmir ngageter hatena, pok nyarita bari melotot ka Banara. Lamun ngodaran si Imung teh kami, sia rek naon sia deuleu Banara? Namun bener maneh aing anakna Bah Imung bakal ngayakeun bari tunggal. Hutang pati bayar pati, hutang getih bayar getih, hutang uyah bayar uyah. Bah Imung modar ku sia kudu modar ku aing. Nama Banara beuki wani wae. Bangsat sia deuleu cucungah dia. Nah dianggapna naon aing teh kurang ajar. Piraku sia rek wani modalan ka aing ha? Sedengkeun sia teh bisa usuk-usuk acan, bisa walak kaya sia kurang ajar. Babacot we deuleu. Mani harus ya. Karena eta mah urusan anjeun sia ini. Sanajan aing teu bisa gerak, aing moal bingung pikeun modalan anjeun. Teu anjeunna ge masih keneh aya waktu ka hareupeun. Kitu mah aing jadi yakin yen anu geus ngalapati Bah Imung teh anjeun sia kalingking. Daguan pamales aing. Cik Banara tetep tenang panu nutup kasih nini kalingking. Puguh meni reup geuneuh rai pias nini kalingking teh bet asa dihina ku Banara. Ngaso heula ngaso. Haritan ini kalingking para wargi nyarekan ka Banara. Banara sia ulah ngimpi bari teu molor deuleu. Sia teh sakedeung ge bakal ka akhirat. Bat wani keneh sia boga kahayang kitu rek males ka aing. Males pati ka aing, apalagi lagi geus eueuh taya sia. Punya mah wani otak naon sia ayeuna kurang ajar. Pangeus montong lobat catur sia, montong babacot. Tigara-tigara panarajang ti aing ge. Cek ini kalingking bari sok maju salengka. Itu kowe diputarkeun di luhureun sirah. Sorangna nyumbang baraan teu prawit. Orang Banara kabeunangan tapi mata kaget. Banara teu ngagero malah mah kalah kabuki jalak. Panon buburilakan ka nini kalingking huntu ka karot nahan amarah. Nini kalingking beuki nafsu. Sabarod dada Banara ditengeul satakal tanaga. Tetep Banara tagen teu regrog-regrog. Itu koe nini kalingking jiga leungit pangawasana Banara asa ditengeul ku barang eueuh. Alam jadol sia. Nah gablog naon sia teh ha? Mana kuat-kuat teuing sia. Da biasana mah lamun aya manusia kakeunaan ku itek aing sia, lamun teu tarang bakal bajad huluna. Lamun kana dada bakal hancur igana.
namun karena suku bakal potong sia tulangna tapi nah ari sia kurang ajar sigana teh dengan rasa atel-atel acan mereka heureuyang ka aing sia kurang ajar cik Nini Kalingking bari mureleng ka Banara. Paruman memang rada murem surem jika bingung yang heurepan Banara. Ontong loba catur sia Kalingking sok beakeun tanaganya aing moal sieun ku panyiksa model kitu si Banara moal eleh ku hata-hata sok geura siksa aing cek Banara bari terus peureum pok ngomong jeroning hatena ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan si Kalingking ulah malaanan papakean abdi serta mugi-mugi we bisi kuning titipan ti Paman Saron ulah karbuk ku si Kalingking malah sewang-sewang mugi-mugi ieu bisi kuning bisa ngandung mujizat ngandung hasiat anu bisa nambahan keyakinan ke abdi yakin ilmu jalma jahat bakal leungit ku pangawasa Gusti Allah sarta muga-muga abdi sing kuat nanana para wargi ari mujizat nu biasa kanggo para nabinya para wargi ieu mah hasiat nu maksudna kitu cek Banara bari ngarenghap narik napas panjang geus kitu mapok ngomong deui dina hatena pangsa ieu abdi nuju disiksa ku si Kalingking muga-muga rasa nyeri akibat tenggelan si Kalingking sing leungit kaserot ku hasiat si kuning abdi yakin paman bakal terang kana ieu kajadian muga-muga bumi jeung angin bisa nepikeun ieu beja ka paman cek jerentes hate Banara sasamat ka Paman Saron mantakeun ngidar di pagunungan Naga Sukma hari ini Kalingking barang nempo Banara peureum manehna rada ngarengkong malah kalayan teh sadar sukuna mundur dua langkah panon rada kekericeuman jigeun serab ku Banara tapi bubuhan hiji manusan geus kalimpun ku hawa nafsu perbawan kitu teh teu lila mangaruhan jiwana saterusna Nini Kalingking telah kabuki nafsu srog maju deui seak ngeumatkeun diteukna kedung kana puguh ceuli Banara nyai aya sinar emas ngaburi cak tina ceuli Banara kebeg Nini Kalingking ngakebeg sataka kebeg tapi teu lila kituna teh siuk narajang cebrod pipi Banara diteunggeus sataka tanaga cek Banara narik napas berai panon beunta terus melotot ka Nini Kalingking saraya tanaga aneh anu mancer tina panon Banara bulu-buluk Nini Kalingking pating puringka dua leungitna geter funtu norok tok cigan kabulusan tapi ditahan sakuat tanaga pok Nini Kalingking nyarika bangun gemes bangsat ya rasakeun pangawasa aing sia kurang ajar cek Nini Kalingking merireup manehna peureum waleuk nu sidakep sinuku tunggal tuluy kekerenyeman mapatkeun jampe pamake atuh sanggeus rada lila berai Nini Kalingking beunta terus molotot ka Banara meuni burahay beureum rasakeun pangawasa aing ka Banara sia moal kuat nadah deuleu cek Nini Kalingking bari harita keneh para mitra ngirimkeun dua peureup kana dada Banara siuk keduh dua leungeun nanggal pisan kana dada Banara cek Banara bari muringis dada karasa seueur terus mural asarek utah teu lila orlok kecelok utah ketih Banara ngutahkeun ketih lalamaran leng sirah karasa lieur tetempoan ranyai kararoneng reup Banara peureum awak karasa leuleus satulang sani da cacak lamun teu diborobod mah tantu Banara teh bakal rubuh Nini Kalingking beuki nafsu nempo Banara utah getih mendingan sakila ngonyok ke dua peurutna para wargi sadaya kana awak Banara surudut keduh dua peureut Nini Kalingking nanggal pisan kana dada Banara tina awah hingku tarik-tarikna paneungeul Banara kaget luar biasa sabrot tina subutna ngutahkeun getih seger mata kecil tapi beneran pisan kana beungit Nini Kalingking kalayan teu disangka ti tadina kuak Nini Kalingking ngoceak mata kuatir lantaran para mitra sadaya getih Banara menjebrot kana beungit Nini Kalingking karasana panas luar biasa aduh ampun tobat panas cek Nini Kalingking bari nutupan beungit ku dua dampaleng terus ngumpuyuk daya tangan pangawasa nempo kitu Nyi Maria meninga guru bakat ku kaget malah Banara ngadak-ngadak curing hap deui dada anu tadi karasa sesek ngadadak cagur sedang kaubaran pun ngagorobok panon Banara layu tapi masih keneh kuat nutup ka Nini Kalingking anu keur nyuuh bangun dari itu pok Banara ngomong ngalamna Kalingking bendana naonan hayo udang deui beres
siksa awak aing sing pika sebeuh. Cek Banara semunangtang padahal hati nama ngerasa kaget jeung heran. Naon sababna getih manehna jadi panas. Dengan sawatara jongjongan mah kaayaan jadi jempe. Ini kalingking teu nemalan kalah kanyung bari nungkupan beungeut. Nyi Mariangan saukur colohok bengong awak rada ngageter. Uur nyeroncod ka Banara tuan itu. Sanggeus kira-kira setengah jam lilana njung ini kalingking cengkat. Ret ka Banara gebeg Banara ngarenyag satak terkebek. Lantaran beungeut ini kalingking jadi robah rupana kulit beungeut manis hideung lestreng siga areng mimpi kemong mata celong malah mah jigan taya dagingan anu katembongan ukur tulang taleng naronyol dibungkus ku kulit anu peot. Ari Banara barang nempo anu kitu meuni muriding buru pundukna. Sakedapan mah cicing bae teu bisa nyarita jiga ka sini. Urang beungeut ini kalingking teh memang kitu sabenerna da pugu umurna geus leuwih ti 100 tahun. Geus ngalaman hirup ngajawara di sababaraha angkatan ngan jigana bae ilmu kajayaanna jeung kangorahna kasaput ku getih Banara nyebrot kana beungeutna. Berat wedak nu dikumah ku cai sabun ilang musnah sabada harita. Malah Nyi Maria ge meuni loncat ka tukang bakat ku sieun jeung kaget. Beungeut ditutupan ku dampaleun pok Nyi Maria nyarita lalaunan. Nah ini bet jadi kitu. Apaan tadi mah jigana darong rakene rupa teu matak pikasieun. Ini jigana rongkong hirup untuk katemponan naronon. Ampun teh. Cek Nyi Maria bari ngeleper. Atuh puguh para mitra ini kalingking meuni teu heuleuh. Sabab sakabeh ucapan Nyi Maria kadenge ku nini kalingking. Ret nini kalingking ngareret ka Nyi Maria berilak mata nu jero teh bubrilakan kawas mata heulang molotot ka Nyi Maria. Ngomong naon sia Maria? Jaga bah sia da loba bacot teh. Kadeu sia diwajak cek wae ha awak teh tah. Cek kalingking. Ngupayan ku leungeun anu ranggoas kuku paranjang jiga kelong. Pangawakan tadina geus begang teh bekirang kebong jiga rorongkong. Tapi tetela ari gerakan mah tetep gesit. Sedangkeun Nyi Maria meuni ngarenyag barang ngadenge caritaan ini kalingking teh sedang luncat ngajauhan tapi mendingan sakilat nini kalingking megatan. Gepepeuteun Nyi Maria dicekel pok nini kalingking nyanyi. Ka mana si aku nyu? Hah? Hayang diwajak cek wae ha? Ampun ini, aduh sanes kitu nini. Ampun ini abdi hareuwas ku nini. Jawab Nyi Maria bari ngadegdeg. Sedang banarangan ukur bisa lalajo bari gogodeng. Panjalog sia Maria, ngontong kemana-mana deuleu. Moal aya guna sia masing kabur ka tungtung langit oge. Waing mah tantu ka udag. Tuh panjalog di pojok tukang si Banara. Cek Nyi kalingking bari nunjuk kana pojok muka. Koroyong Nyi Maria ini bari murungkut. Ari Banara pok nanya ka